Popok galang tadi dia tuh cara abah tuh. Mana kan ningali sia teh? Bah. Aya ina gaweuna sebelah mana? Hah? Gaweuna sebelah mana ina? Ah, can mah nepi can naon sia mah geus nganyakeun. Keur bebeja kasih kakek di ditu hayu. Panges beurang eta nu gawe teh rek garawe atau moal masih kana can mararantau ke garawena yakin meuni kos karet merar garawena teh. Bah. Ari abang geus bedak geus kakek. Encan anu ti gawe nage encan atuh geus bedak gawe ka karek nyem kasbon. Ah, nanya ke kasbon we maneh mah. Bisi geus kabeh teh lalak coba. Terus aya ditu si kakena. Oh, Yo, iya, sabar kan. Oh, iya. Datang, ampun ti marana wae atuh teh karerehed ih rek gawe teh kabina-bina teh. Oh nyata ke aya paling heula di ditu euy. Aya urusan heula. Aya urusan. Urusan ti kamari kan hayu we urusan sok garawe na mah. Gawe Gawe mana gawe teh atuh tuduhkeun heula bisi salah. Karena di kebon geus beres. Heeh. Tayana maju ka sawah mopokan galang di ditu. Pohon galang. Heeh, tabang sawahna belah ditu. Yuk kurang tuduhkeun heula Ayo. bro. Ayo. Bah ka dieu bah. Heuh. Tuh sawahna itu tuh nya. Heeh. Soke popokan heula galangna ku Abah, sing Ya. rapih pokona mah teh jeung si Ebit duaan. Heeh. Sing benar pokona mah. Urang teh hayang buburu tanur. Oh, keur bae langsung lah lah. digawean keur bae mau ka abah eta Heeh, mah. geus dipopokan mah engke rek culidak langsung teh naon gitu. Heeh. Sok ka itu Abah tuh. Heuh katunya. Tuh itu sawahna Geus heueuh. digawean ku abah. Kade simbalna gawe nanya. Tuh, Bit, Bah. mana belah ditu nya? Heeh. Abah belah dieu. Oh gitu. Gawean tuh belah ditu ku maneh. Oh iya siap. Bit, tuh belah ditunya. Oh belah itu. Ke abah rek belah dieu abah mah. Oh iya siap Mana aja. belah ditu? Oh gitu ya siap aja. Bah, jangan belah dia lain. Oh, tak belah dinya mana belah dinya? Oh belah dia. Oh iya siap. Nah si Ebit teh mah pas galeng na naonan sa teh Ebit. Bit, Nah, bah. lain kitu sa teh lain pas galeng mopok galeng sa teh. Mopok Nah, galang. bejaan kitu patut sia bah. Lain, tadi tidak papas galang cina. Astagfirullahaladzim. Popok galeng tadi dia tuh cara abah tuh. Mana kan ningali sia teh? Lain gitu bah. Abah mopok galang, saya mapas galang cina. Gitu ngomong tadinya. Hah? Sia mah aing tahu nama beri carekan nama sia teh nggak butuh aing sia teh banget sia Ayah abah mah beli gitu hor. Tadi kan ngomong lagi gitu bah. banget sia mah ulah kitu sia ulah kerakeun ka abah carekan sia ge ku si kakek Aing mah- awas ya Aing mah dah salah. popok galang lain gitu patut popok kabur ka dia Aing mah. ampun eta teh beta naon aja teh Bit. Nah, lanjut asa jara rek joga we teh kitu bangun pasea di deuleu heula sok aing gerak lah. Bah, ulah bakal ku si kakek mah teh mapas galang. Kumaha aing walah gawe nama. Kumaha sia we sia mah barang diatur sia mah Waduh, kalau gua kayak kaki itu gawe teh aduh, ampun hei. Bah, tong balasan naon teh teh? si kakek euy dibejakeun sia Ebit bae sia Hei. Ai abah kunaon kok kayak kak wae? hah si Ebit teman diurus kok nama ayeuna hayang mah kontrol Abah, hei, yo. Ai kudang naon di sebit bak di tadi papasan itu galang na alin di popokan kieu atuh bejaan ku abah. Astagfirullahaladzim kakek geus ku aing geus kurang kumaha sia teh ka si Ebit kurang kumaha di bejaan eta mah bedegong manehanana bedegong aing Balik ku teh. kakek lah bejaan di kadieu Aing ku kakek, yo, pancung aing kakek, yo. geus juwet aing Yo, tadi geus ngolotkeun ka abah. Memang kita geus ngolotkeun teu beurang diurus budakna Atuh model. tang diurus ku kakek kan itu lah urusan ku kakek aing kurang kumaha aing ngabejaan di tadi ngabejaan di tadi kemana teu asup otak Berarti ku abah teh dibere paham. Contohan kos kieu, tak kos kieu mopok teh kos kieu. Contohan bari dibere contoh. Astagfirullahaladzim kakek kurang kumaha kurang oge dibejaan tuh cara abah kurang kumaha cara abah nah sia teh Ebit atuh jadi nyerahkeun ka aing tuh geuleuh bah aing Karena gua gawena, contohan ku abah teh kos kieu, kos abah kieu, contohan bari prakna lain kok ku dituduh-tuduh. aduh kakek geus ya eta ku abah ke bedegong budakna bedegong daripada kitu mah aing rek mantong kan itu salah kada salah aing jadi si itu tuh yang biang geula di babet ku aing coba aduh
Aing bega di itu. Aing kamari tuluykeun gawe. Sangat kayak sangat. Bedegong ulah bedegong sangat kayak batok. Dia tuluykeun gawe, bah. Sagok. Itu akeh kedelitan si Ebit deh atuh teu mikir teh geus bajaan mah. Ebit, Anggur sia di tempat balik sia gawe teh. lebok sia Ebit tah. Dicarekan sia ku si kakek sia. Lebok sia. Aing anak bantong dari parkir itu mah juat aing. Ku sia di lukaliku sia. Aing jadi carekan ku si kakek. Pegu sia bantong aing. Ebit. Yo, Nah, kek. atuh sia deui cing eucrog sia teh. Cek si Abah tadi geus bener kau dalam papasan galang sia badegong atuh. Lah si kakek tadi ulah mati mapas galang Lain teh cenah. mapas galang teh di papas heula ya tamping heula ya tuluy eta popokeun kada di papasan ka tuh rajet model teuing. Si Abah anu mapas galang ulah anu mapas galang Da kakek. teu ni tadi kieu da ke katinihan ku tai pacul nu si kieu sia teh meuni ka apa pisan. Aing mah. Gawe teh sia mah. Nah, aing bakal disalahkeun ieu. Nya pasti disalahkan ai salah mah. Kan ulah nikah lagi iya ke mapas galang ulah mah. Mengatur-ngatur kanunungan sia. Aing mah. Gawe bisa jadi jeung bener gawe teh coba. Aing masih kena betah gawe di aing geus teh sok tuluykeun ieu teh gawean. Aing urang mah gawe teh kumaha perintah dunungan kumaha perintah bos urang mah kieu urang mah. Maksudna lain di papas luhurna balagug atuh rek di kumaha ieu di papas luhur atuh beak bener ieu na di papas ieu di Aing papas. mah cenah tadi mapas galang cenah. Wis lah aing mah mantap lah gitu mah. Nah, gawe teh hayu disalahkeun wae geus lah. Mantap aing mah geus lah. Tong mantau ya. Nah, semua. Nah, aing gawe disalahkeun wae. Raya mau aing mah. Hei, iya bener kan ya. Itu si goblok kalah mantau. Hei. Yakin jadi karar itu jelema teh daralitan di ongkok butuh tapi daralit dibenerkeun teh mung moal paham atuh sia teh digawe teh jeung sasaha oge ai kitu mah. Aing mere ilmu ka sia supaya ngarti ka gawe di batur moal kudu cacapa deui goblok. Mau aing mah gawe lagi serba salah. Dulikeun ku sia. Mantap aing mah geus mantap. Bingung aing euy. Boga pagawe para runung kabeh yakin daralitan boga pagawe teh ampun mung dibenerkeun aing mah. Kudu kumaha maka hayang bubulu tanur eta bini geus badag. Aduh kudu kumaha aing mah.